Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Zahra Syafira Febrianti di kelas 10 MPLB 3. Di dieu kuring bakal macakeun teks biantara nu judulna Hari Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparan rahmat jeung karunia ka urang sadaya. Sehingga urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin nu dipihormat, dina kasempatan ieu abdi bade nyarioskeun perkawis Harti Kemerdekaan. Kemerdekaan mangrupikeun nikmat nu kacida gedena mangpikeun bangsa Indonesia. Ku aya kamerdekaan, urang tiasa hirup bebas tanpa aya pandinasan ti bangsa sejen. Kamerdekaan anu dihontal dina tanggal 17 Agustus 1945 teu gampang sabab loba pahlawan nu parantos ngorbankeun jiwa jeung ragana. Kukituna, salaku generasi ngora, urang wajib ngajaga sareng ngeusieun kamerdekaan ku hal-hal nu mangfaat. Sapertos diajar nu rajin ngajaga persatuan sareng ngahargaan para jasa pahlawan. Urang kada sadar yeh kamerdekaan sanes ukur kabebasan, tapi oge tanggung jawab pikeun ngawangun bangsa nu langkung sae. Mugia ku ayana paringatan kemerdekaan ieu, urang sadaya tiasa langkung ngahargaan para jasa pahlawan sareng teras ngabajukeun bangsa Indonesia. Hapunten bili aya kalepatan dina nyarios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae biantara ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.